Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasta abi paik diawul hak di kelas IPS 4 bade naros perkawis COVID-19. Kumaha pangemut Bapak perkawis COVID-19 karena KBM di sekolah? COVID-19 ngakibatkeun anu sakitu ageungna kanu kagiatan KBM di sakola. Di antawisna kumargi barudak teu ka sarakola, guru teu ka sarakola, janten kagiatan KBM teh digentos ku daring, nyaeta hiji pembelajaran melalui alat media anu diangge sapertos HP atanapi komputer. Didinya murangkali maupun siswa atanapi guru sami-sami henteu tatap muka secara langsung. Kumargi kagiatan belajar ieu henteu langsung, murangkali siswa nampi ilmu nama namun henteu kapasihkeun salah sahiji anu pokok nyaeta ngadidik sareng kasih sayang ka para siswa. Janten seueur siswa anu pinter-pinter nama namun barudak teh janten kirang etika sareng tata kramana. Kumargi teu aya didikan tinu janten guru atanapi henteu aya kasih sayang tinu janten guru. Anu kadua, dampak ti COVID da ieu teh anu disebat daring oge ngaakibatkeun siswa anu biasana subuh-subuh tos sariget salat subuh teras tos siap-siap bade ka sarakola, ayeuna mah siswa teh gugahna ge sariang teras bobona ge warengi deui kusabab kumargi nya seueur teuing dinu HP. Di dieu peryogi para orang tua atanapi sepuh panginten kangge ngabimbingna. Ngeunaan eta keneh aya oge anu disebatkeun luring. Rehna siswa aya sababaraha siswa anu ka sakola anu nyuhunkeun tugas kanu guru anu bersangkutan, tapi ieu ge seueur dimanfaatkeun anu dilaksanakeun ku barudak atanapi ku siswa anu kirang tanggung jawab. Rehna barudak atanapi siswa seueur anu kempel-kempel atanapi ngarariung arulin henteu puguh ka manahna. Di dieu ge peryogi ekstra panginten perhatosan ekstra baik ti para pengajar atanapi ti sepuhna. Ngeunaan eta atuh ayeuna teh para siswa tos haroyong ka sakola, guru-guru oge sami tos hoyong deui ka sarakola, hayang pendak jeung siswana, siswa hayang pendak jeung guruna. Mugia wae atuh COVID-19 ieu teh sing enggal-enggal tepi henteu aya di negara urang Indonesia. Amin.